Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in al-fa'ala liman yurid. Walhamdulillahilladzi syaraha sudurul arifin bimukasafatil asrari wa nawaru qulubal wasilin bimusyahadati jamalihi miwara'il astari wa kasafa khofa ya lataifi butunid dzakirin bil adkari hatta gobu an jami'il kainati fatazalla lahumul maula binuril wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ihwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad bazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfuru. Wa qala wadakirina Allah ta'ala katsira wadakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, para muadzib, wabil aula anu parantos ngawurkeun rupi-rupi siraman rohani anu teu kinten eces nembres kahartos kalayan mugi Allah ngahaturkeun naon disanggeukeun neme janten amal soleh solihah urang sadayana, ngantirkeun ngajajabkeun kehadirat Allah ku mangrupi ridho sareng rahmatna kalayan Allah nu maparinkeun karunia-Na. Ku ayeuna sakitu ayeuna sapagodos sareng waktos anu sok diange ku para mukminin mukminat biasa sok diange istilah halal bil halal. Didinya maka sok dibewarakeun ku para muallim muaddib yen dina acara-acara di mana wae selalu dilebetkeun kana istilah istihlal istirdo jeung saterasna. Eta panginten saking naon? Saking urang hoyong leres-leres makna saum anu urang parantos dilakonan teh hoyong kana aya dina ketetapan qabul mantena. Kumargi kitu mudah-mudahan urang sadayana parantos ngaltuntaskeun saum anu sasasi gemleng urang sadayana aya dina panampi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Allahumma ij'alna minal a'idzin wal faizin wal maqbulin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tingkat bunga amarwasasuta kalayan bingah anu teu aya hinggana. Ibarat gunung tanpa tutugan, lautan tanpa tepi anu cikeneh ku urang kalaksanakeun rupi-rupi di berbagai provinsi, berbagai daerah kota anu parantos bade ngabuktoskeun uih ka kampung asal masing-masing namina naon mudik. Sasagala cacanakan dicana kalayan aya nu lancar, kadang-kadang aya nu macet rupi-rupi. mudik. mudik sadayana dina ngawitan tanggal
25an dugi ka hiji Sawal ayeuna teras balik mudik dina hirup kumbuh di alam buana panca tengah anu biasa katingali ku kaca soca urang sadayana sok lemesan kana makna minal aizin wal faidin anu lemeh parantos disangemkeun ku al mukarram mudah-mudahan uih anu sejati urang ka mana urang uih anu sejatina kanu gaduh urang kanu gaduh dunya ieu sareng akhirat anu kakal sedengkeun urang balik anu sanyana nyaeta balik ka kampung anu kekal abadi walal akhiratu khairul laka minal ula nyaeta kampung akhirat anu leuwih alus dibanding kampung anu kur ayeuna urang diraraoskeun da ieu mah kampung anu sementara wujudna ge urang wujud injeman titipan ti Allah balikna ge atuh sok balikna kumaha eta maka metoda thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah ngahaturkeun barangna ka urang kangge ngabalikeun ruh urang kangge ngabalikeun sir urang kangge ngabalikeun rasa urang semakin diucapkan semakin dirasakan kualitas makna kemahabenaran Allah kemahaakbaran Allah kemahasampurnaan Allah tatkala dikirna terus dengan penuh penghayatan didorong ku hirupna mesin anu aya dina ruh urang makna ketauhidan makna kemarifatan makna kemusahadahan terus tenggelam dina jiwa urang maka insyaallah mudik nu sejati tos dikeureuh ti areujna keneh mudah-mudahan sadayana nu hadir ku Allah Subhanahu wa taala teu kedah bingung-bingung tos aruih ti ayeuna keneh ka anjeunna uih dina keur naon uih dina keur kumaha wae peta kaayaan urang hirup di alam dunia na bungahna na susahna negrak wujud Allah teu pisah ti sadayana perkara maka pangreret dohir anu ieu sabab hate tos tembus pandang kanu gaduhna di mana wae keur kumaha wae teu ngabalir ti anjeunna dibere bunga maka hate teras mayun ka anjeunna pinuh ku rasa syukur maka dina bunga anu eta sakumaha pidau Kangjeng Nabi diwawadianan ta'arrab ilallah birrah ya ribka bisiddati sok bageur kenal Allah di mana keur meunang bunga teh bungah ku kajag-jagan bungah ku kesehatan bungah ku kadunyaan bungah ku jabatan bungah ku popularitas bungah ku berbagai disiplin ilmu hirupkeun rasa ta hirupkeun selalu saha atuh anu mere ieu teh saha atuh nu ngadatangkeun ieu perkara teh sehingga guligah lega jiwa teu aya papadana lir ibarat caang bulan 14 caang padang narawangan kitu lamun keur bungah eta batsina Allah teu pisah ti setiap jalma jadi keur bungah balik ka Allah teras mangga di dinya gunakeun keur naon ngadudukeun ka bunga tapi tetep ka bunga eta henteu muncul diri wujuduka wujud anjeun salagi anjeun ngagunuk di dinya muncul keneh wujud diri anjeun can balik-balik ka Allah boga rasa pinter nu urang kuat nu urang gagah nu urang hebat nu urang sagala-galana sok ucapkeun kalimah la ilaha illallah susul ku hopi di dinya ngaleketei hate karasa nikmat Allah teu aya papadana kitu di mana wae jadi rembai cai mata ku nikmat ngararasakeun paparin Allah naon atuh gawe nu urang naon atuh kuat nu urang teh geuning eueuh paktana mah sagala dicekap ku anjeunna bari anjeunna masihkeun kewajiban saum ka urang bari anjeunna teras mepende urang ku kata-kata minal aidin wal faidin sok marulang anjeun ka balik kasucian pinuh kabagjaan di dinya bari disuguh ku mangrupi-rupi nikmat ku Allah mana nu urang eta sistem Allah nu dihaturkeun ka manusia maka tada teuing cilakana manusia tatkala dina bungah guligah hate poho ka Allah maka ku ayana dikrullah dina qalbun urang keur nyikapi eta dina kabungah nu eta aya karasa ayana Allah sabab
karasa geuning tiba-tiba datang ti mitra, datang ti dulur, datang ti mana anu tadina kudu jadi beban jadi lenglang teu aya, malulu hakikatna mah Allah nu gaduh sagala-galana. Itulah zikrullah. Keur ngahontal eta rasa, keur ngahontal eta sir. Bahkan duduk di dieu begitu hopi hirup terus penuh dengan keyakinan, penuh dengan penghayatan, maka tos mendudukan hamba dina mahalul ma'rifat, tempat eta ma'rifat. Berarti ruh torikohna tos ngaglora dina jiwa. Sabab dina syariat teh aya ruhna nyaeta torikot. Torikotna teras dijalankeun ruhna ma'rifat. Tapi lun geus ma'rifat berarti balik anu teu aya papadana. Balikna bahkan tatkala teu balik hate dibere poho langsung ngorejat eling deui teh Allah anu dilibatkeun disusul ku hate urang. Tatkala jauh kabawa ku hayalan, kabawa ku bayangan, kabawa ku ilusi, imajinasi, bahkan halusinasi anu selalu terus ngarupekeun alam pikiran jeung sangkaan, maka geuwat deuketkeun deui. Itulah barang ti pangresa guru agung urang sadayana. Ngalangkungan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Syekh Abdullah Mubarak Syekh Tolha Syekh Tib Sambas dugi ka Syekh Sultan ti ditu nama ti sumberna ti habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanceb dina kolbun urang sing kacanak bekal dugi ka akhirat. Amin. Mudik eta mudikna bisa di mana-mana, bisa balik ke remam, bisa balik ke eut, bisa balik ke mobil, bisa balik ke na pesawat. Jadi di mana wae itu fleksibel sekali. Ya Allah, paingan pidawu Allah dina Al-Qur'an, dzikrullahi akbar. Teringka Allah teh agung, bager. Nepikeun anjeun ka Allah. Nah, dina tingkatan nu mana sehingga anjeun bisa wa isolihim ila hadratul ilahiyah. Ndugi ka mana eta dikirna? Dikirna tatkala dikir naik tina syariat kana ruhna syariat. Bertorikot tina torikot ruhna kabawa henteu kaselip ku nu nyelipkeun nyaeta iblis anu rek ngahalangan, maka tetap duduk dugi kana makrifat. Tidak makrifat masih naik sabab di kalangan masih keneh di makrifat, masih keneh di torikot, ruhna masih digunjang ganjing, dibawa ku alam hayalan perasaan jeung rarasaan anu ngagodana leuwih lemes, rayuan gombal nafsu ngagoda terus kampa sangkan cici kudu nama rasa bunga boga tatangga baraya ikhwan resep dikirna senang dikirna sok kadang-kadang dina tingkat nu eta setan alam anu eta anu di alam naon malakutna ngagodana leketei muncul timuru penyakit ruh kudu nama husnudon ka setiap amal setiap insan teh muncul digorogot ku nafsu anu min sahwatil khafiyah, nafsu anu lemes ger nu muncul suudon teu kawawa suudon gas nerekab nyaliara ka seluruh latifah teu dikontrol ku urang tuluy ka ditunan urang kamalinaan akhirna tuluy hayang ngucapkeun nu lain-lain. Akhirna tina suudon maka berbuah fitnah. Padahal fitnah teh hijab yang terbesar, bahkan kedudukan ge di atas pembunuhan. Tapi kadang-kadang batur teu naon, batur teu kitu teu kieu disangka ku goreng sangka. Maka akhirnya perkara nu sae dibikin buruk oleh seseorang hamba yang terjerembab dengan nafsu. Apakah itu tujuan dikir? Dikir bukan itu, untuk menyelamatkan segala perilaku diri hate urang. Sungkan cangkan nepi urang ka Allah. Ayo bageun. Tah di dieu teraskeun. Maka pangresa Abah ngawasiatkeun anak ilmu amaliyah, amal ilmiah. Teu keng kajebak bageun. Jadi ilmu sok amalkeun ngarah jadi dangdanan. So, teras deui amal ilmuan bageun. Sabab lamun ilmu teu diamalkeun macet anger. Sing sababaraha puluh hebat akademisi ilmu tanpa beramal macet da teu berarti.
sabaraha puluh urang resep ngagunakeun bertanya ke berbagai akademisi kedokteran, tapi urang teu pernah ngemam eta apa yang dikatakan resep dokter moal mungkin aya karasa manfaatna tina eta resep. Laras Pak. So ayeuna berbagai ilmu teu diamalkeun, berbagai amal ge teu dielmuan, kadituna nyasab teu karasa anu akhirna hijab yang terbesar akan menandingi Anda, dan di sanalah rayuan gombal selalu disertai Anda. Akhirnya penuntutan ku nafsuna mimiti ngeunah dipuji, kaduana tuluy asa teu betah lamun eueuh nu muji, katiluna haus pujian, maka didinya bahagia. Allah mihaturkeun dina Al-Qur'an, afa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah anjeun teu nempo nyaeta ka jalma-jalma anu ngajadikeun berhala pangeranana kana dirina, kana nafsuna. Itulah rayuan nafsu. Kumargi kitu papirru ilallah, balik ka Allah. Kunaon? Bikuati dikrillah, ku kakuatan eling ka Allah. Eta deui ari senjata nama eta teras kamana bari tuturkeun jalmi nu balik ka Allah. Mudah-mudahan bapak nuturkeun, ibu nuturkeun ka bapak, teras deui putra bapak, putra ibu nuturkeun ka bapak, teras anu kadituna bapak parantos ngaraoskeun lejatna dikrullah sabab keur ngamerdekakeun bapak di bumi. Di dunia ieu keur ngaberdekakeun bapa di kampung anu bako engke kadinya nyaeta wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Sok tuturkeun bager jalanan jalma nu balik nu mudik ka kaula saur Allah kadinya, sok tuturkeun balik. Nah nya ka kaula aranjeun kabeh balik tos dina keur kumaha bae. Nu kadua tatkala anjeun dibere kabingung, kapedi, pilara, sok ayakan ka diri urang masing-masing. Anu betah urang teh babarengan, betah urang teh ngaler ngidul jeung balad urang, jeung dulur urang, bahkan jeung putra-putri urang, jeung sepuh-sepuh urang. Tapi kadang-kadang suatu waktu anu pasti datang kasing saha bae jalmina anu moal bisa dicegat, moal bisa dihalang, moal bisa didorong, nyaeta katang Tuhan pasti datang ti Allah. Naon? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana wae anjeun ayana, dina posisi keur kumaha wae anjeun ayana, kajeun teuing anjeun memiliki benteng yang kokoh dan tinggi, kapan katang Tuhan kapastian ti Allah mesti datang. Naon? Maut. Yakinkeun ku aranjeun ku abi ku sadayana yen maot teh lain mungkin tapi pasti datang. Karaos ku pribados tanggal 27 Ramadan da kahoyong sasarengan sareng pun anak masih ratusan tahun kene kahoyong jeung sagala karasa kurang tanya ka budak walaupun bos berupaya ngaler ngidul ngulon ngetan luar negeri, dalam negeri, alhamdulillah ku karunia Allah biasa dihaturkeun, tapi tetap Allah nu dohir. Katang Tuhan Allah nu nyata. Tos waktos nama, tos teu tiasa nahan. Sabaraha tungkep urang ngocorkeun, ngalentunkeun doa-doa, berikhtiar dengan berbagai macam cara, maka emut bager. Eta akbarna Allah. Jadi mana atuh pisahna Allah jeung urang? Keur bunga Allah nujud, keur susah ge bager. Sing sadar da urang teh hamba, sok dibaca na hataman setiap saat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karasa kamana di mana ya Allah ya Rahman ya Rahim tatkala geus waktos mageuning nu babarengan urang ngaler ngidul ngulon ngetan mun anak ti Tasik biasa cumarios keneh sampai dugi ka Jakarta masih nyarios keneh di pasian roda tiasa keneh nyanak ku nyalira ngaler tapi tos kawenginakeun anjeunna drop di dinya sadar geuning Allah nu ngagandung
kicep lengkah gerak jeung calikna ge lain urang. Yakin sagala-galana milik Allah. Sungguh lamun teu gaduh Allah dina jiwa urang, mesti urang lamun cuski balap mah lamun teu inget kana qadar tina itu tingkah jeung rasana sasar ka ditu maka balik deui ka mana datos berupaya. Allah nu gaduhna sagala-galana kalayan pidungati sadayana mudah-mudahan pun anak dijemput ku rahmat Allah, dijemput ku ridho Allah. Sareng umangkeun ka sadayana ikhwan akhwat anu parantos takjiahna, anu parantos kapungkur nuju teu damangna karaos Pak, sehingga mantena ikrar bade angkat anu kamari ka Siloam Jakarta. Wartoskeun Pak ka sadayana nu parantos ngalayan, anu ngadoakeun ti katebihan ti kacaketan anu caket jeung abdi tos aya irtibatul kakait batin ka ikhwanan sadayana ngahaturkeun nuhun ribu-ribu nuhun kalayan cing janten amal soleh sadayana kitu eta nyuhunkeun didugikeun ku pribados maka dina waktosan lainna pribados ngamangpaatkeun nganyangakeun kitu ngahatur nuhunkeun punana kaduana mah bilih anu abot mah ka abot anu berlipat hal piutang mah teu keng ragu wawartos we insyaallah datos eta mah bagian abdi kewajiban abdi maka ka para ikhwan akhwat sadayana kitu pangeuteun ngadugikeun ieu kesempatan ieu geuning mudik nu sanyana tatkala mudik anu eta pisah raga jeung nyawa mana si hebat teh mana si kuat teh mana si kaya teh mana eueuh naon-naonan keur kitu hayang naon teu kumaha deui iwalti anjeunna diantawis rahasia anu kapenah ku pribados waktos pun anak di mana karaos pun aya ieu mangpaatna mudah-mudahan kantenan ikhwan sareng ikhwan tiasa Bapak ngetuk setsulu sekujur badan ke badan bade panangan bade sampean bade mastaka diketuk tapi hirupkeun hopina sing dugi kana makna itu Pak katingalina sareng karaosna reda anjeunna aya reda sehingga tatkala pribados waktos nuju di jalan jaga kamari terakhir abdi di Bandung di Jati Endah dan teka ditu maka kawargina karakana putra pun lanceuk namina Herman mah langsung newak pananganna alim di pasar sok doa naon we man baca ka dieu man sok aos-aosan naon man ngan tetep ieu kadelami sok kitu wae ngaamanahkeun punten ieu nyarioskeun teh mudah-mudahan narioh nyarioskeun anu mangrupi tina fadl Allah nu dihaturkeun ka anjeunna mudah-mudahan da tos berbuat tos dipaparin nyuhunkeun ditompokkeun kana cepilna sareng nyuhunkeun naon wae aos-aosan maka tatkala Sur Herman ieu mah tatkala ngaos naon aya rada tenang nyuhunkeun disarengan sehingga anjeunna tetep amanahna hoyong disarengan mudah-mudahan doa sadayana anu sakieu seueurna di kamari sareng dugi ka ayeuna nyarengan doa sehingga mudah-mudahan sing langkung-langkung janten pangdorong doa anu ngajajabkeun kana mangrupi jemputan ridho rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala eta panginten diantawisna eta hikmah tina Idul Fitri kumargi itu mudah-mudahan kalebet minal aizin wal faizin anu mulang pinuh ku kabagjaan pinuh baridoan maka red bapak sadayana ibu syukuri nikmat Allah yang terbesar syukuri nikmat Allah yang teragung sabab keur ningkatkeun derajat kualitas bapak dina makom syariat kana makom thariqat kana makom ma'rifat dugi kana hakikat ngalangkungan dzikrullahi akbar tinggal teras kumaha sangkan urang paham eta nya bertanya pertama sareng sahawe nu dianggap sareng urang saluhureun urang husnudon sae sangti so sangkan teras sabab kumpulan atanapi jamaah anu jalan ruhna madep ka Allah pidauh dina minahusania karya Wahab Asaroni
al arwahu mujannadatun, sakabeh ruh anu dihimpun dihijikeun waktu di dunia dalam satu ibadah, satu tujuan, satu keyakinan, satu cita-cita, satu harapan, jeung satu kecintaan nyaeta karena menghoyong meraih ridho Allah, mahabbah ma'rifat ka Allah, maka itu adalah kalebet anu pama ta'arafa iktalafa. Sahanu saling mengenal ke waktu hirup di dunia, maka dihijikeun deui engke dibarjahna dugi ka alam kalengkeun. Wa matanakaro saling mencerca, saling membuli, eta mah saling mengingkari. Naudzubillah, mudah-mudahan ulah aya urang sadaya mah barengan ku husnudon. Dikir teh keur ngahijikeun urang ta'awun silih tulungan, lain keur silih salahkeun, tapi keur silih tulungan, silih tuduhkeun, silih anteurkeun. Kapan pidau pangresa ge dina Miftahus Sudur, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun makna dina thariqah mah dikir bersama-sama itu adalah ta'awun. Keur babarengan ruhna menuju hadirah Allah. Kadituna mah ta'awun secara luas nama jabarkeun ku masing-masing dina harti positif. Kade ulah kabebenyokeun ku panyakit iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Sabab eta keur ngabaruang, keur ngajadikeun racun dina kaayaan urang berjarah ka Allah. Kumargi sakitu mugi Allah maparingkeun kakiatan ikhlas dina salira urang, dina ngamalkeun kalimah ikhlas, sabab keur ngahontal sagala kahadean nu dohir anu batin di mana wae keur kumaha wae tatkala eta aktif jadi poin, jadi abadi, jadi kekal ridho Allah, jadi kekal ampunan Allah, jadi kekal rahmat Allah. Mudik yang sejati minal aizin wal faizin bihaqqi la ilaha illallah. Maka dina doa geuning aya dilebetkeun ku pangresa. Tatkala urang tina taneuh balik deui kana taneuh, minha khalaqnakum wa biha nu'idzukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jeung tina taneuh deui urang bakal dibangunkeun engke nu kadua kalina. Nu kadua kalina urang digugahkeun sadayana makhluk Allah nu parantos maot kalayan tiupan malaikat Israfil nu kadua hidup deui sadayana. Dahsatna kemaha agungan, kemaha akbaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sok dijantenkeun pami nuju bade nalkin di atas kuburan atanapi bade sabada ngadoa tatkala wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sok diteraskeun lakinhu walakin sareng muga Gusti naon bahasa togolna muga Gusti nalkinkeun ieu mayit, nalkinan ieu mayit ngahaturkeun lamun ka ibu-ibu Allahumma lakinha supaya janten naon hujjatahu, lamun ibu-ibu hujjataha sing janten pertanggalan war anjeunna ngarasa tenang anjeunna jadi hujah keur anjeunna. Hujah kangge saha? Nya hujah kangge eta si mayit. Tatkala Allah ngijinan ka eta hamba nalkin, ngijinan ka eta hamba maparingkeun, tapi itu hakikatna Allah, tapi Allah melibatkan asbab sing hartos, melibatkan asbab ngalangkungan talkin dikir, hakikatna mah ditalkin teh ku Gusti Allah. Maka walakin huna tos jantenkeun bahasa doa dina waktu sarita, tapi faktana bapak ibu parantos talkin keur ayeuna di dunia. Mudah-mudahan teras kacanak sing abadi. Amin. Tekantun urangna nyerepis teras naon nu bade ngotoran. Maka walakin hujjatahu sing jadi hujah. Hujahna ge ti sati Allah keneh. Dawuh nu bahagia nu lebet ka surga tanpa padol Allah. Sadayana mangrupi padol jeung rahmat Allah, urang bisa salamet tina neraka, salamet tina kubur, ku mangrupi kanyaah ka deudeuh Allah, sehingga dugi kalabasna lebet ka surga tetep Allah nu gaduh sagala-galana. Matak ti dawuh Allah dina Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi.
ucapkeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun hei anu mengikuti Muhammad, kalayan paddol jeung rahmat Allah anjeun abu surga teh. Kalajan paddol jeung rahmat Allah anjeun bisa dikir ka Allah. Sabab ku dikir eta Allah ngadamelkeun asbabnya eta tercapainya segala keselamatan anu abadi ngalangkungan kalimah mantena agung jenengan mantena tapi hakikatna padol Allah rahmat Allah pabidalika ku rahmat jeung padol eta palyafrahu sok sing barunga bungahna tapi atas nama Allah lain bungah ku rasa hebat nu urang hebatna atas nama Allah dina jiwa urang lamun aya anjeun geus ngarkacak dina jiwa ngarasa yen ieu mangrupi nikmati Allah, Allah parantos ngijinkeun kalimah tauhidna dina lisan urang, Allah parantos ngijinkeun ka ma'rifatana dina qalbun urang, bahkan naikkeun darajat dugi kana hakikat, Allah parantos ngamusahadahkeun ruh bapa, Allah parantos ngamusahadahkeun sir bapa sehingga malatas tembus pandang ka anjeunna dina sagala perkara nu tingali ku bapa di mana wae keur kumaha wae teu kaluar, teu tiasa ngabalieur ti anjeunna, maka eta sadayana paddol sang rahmat Gusti la ilaha didinya batur. So, maka tos kitu mah lamun tos dugi kana mahalul musahadah mah dikirna ku dirautan ku penghayatan teras dilemesan ku berbagai ilmiah sehingga hanyut ruh bapa tenggelam dina ma'rifat musahadah ka Allah. Maka tos didinya mah Bapak dipasihan karunia ku Allah. Naon? Tidak diberi kekuatan masuk nafsu jeung seton sareng iblis. Tos didinya mah Pak. Masih keneh dina makrifat, masih keneh dina thariqat di bawahna, masih pabaliur keneh. Tapi tos di alam nu eta, di alam kurbah, alam musyahadah, saur malaikat lamun teh maka ulah rek masakeun satungtung curug hayang abus kadinya, jangankan iblis, jangankan syaiton, malaikat Jibril nyari parantos midawuhkeun laudanautu an mulatan lah taraktu. Lamun teh maka ulah no ongkeun satungtung jari ieu hangus terbakar kaula. Itu terus di mana? Lautan naon? Alam hakikat mudah-mudahan. Jadi awas hati-hati ke para salik sadayana nu jalmi-jalmi nuju diajar kade sabab itu tertinggi pencapaian tertinggi arek ngadugikeun hamba menuju Allah maka lelewana ge awas loba nu custosna lempengkeun ngarah jadi urang tetep manusia integritas bertauhid di hadapan Allah teras lempeng ka Allah teras. Sabab naon Bapak? Sabab tatkala tos dugi dikir Bapak dina makrifat dugi kana mangkat hakikat, maka semua akan terbakar tatkala duduk di sana. Siapapun dan apapun terbakar seluruh makhluk selain Allah di sana. Karena apa? Maka ti ayeuna keneh urang ngararaoskeun tatkala keur nyebatkeun la adamun mahdun eueuh bolongkotan naon wae nu direret ku urang rek benda naon bae rek perkara naon bae tembuskeun ruh urang mung mantena nu maha aya. Punten nya bilih asa kebingungan. Jadi terpandang terlihat ku kacamata hakikat maka si'aul basiro ketajaman mata hati teu tengah balieur da wujud mantena tatkala teu acan tiasa kitu maka tingkat awal anu Allah nyiptakeun nyaeta pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad maka reretan Bapa lamun bade dimajadkeun atas dasar hakikatna tetap anjeunna maka sagala nu dipandang ditinggali ku urang sing karaos yen ieu teh maha jumenengna maha dohirna wujud Muhammad sabab tina johar awal Muhammad tembus
Moal mungkin geus tembus ka Muhammad teu tembus ka Allah. Ari nu ngarti maka Muhammadan. Maka Muhammad dekat. Ku ayeuna sakitu. Tos dina lautan ma'rifat maka bade sholawat nu mana wae, bade pujian nu mana wae, nerekab teu kahalang, teu jadi hahalangan. Dan sobatak deui teh hahalang. Hahalang teh sangkaan. Akibat teu make elmuna. Jadi sangkaan seperti urang lempang dina wahangan anu ngagenclang ka bina-bina keur mawa parahu. Tatkala urang mawa parahu katingali ngarang kadak nyaeta tangkal kai ngahalangan. Padahal eta teh sabenerna lain tangkal kai kalangkang. Lamun ngarti mah nu mawa parahu nu biasa mesti tuluy lempang teu kahalangan ku eta hahalang tangkal kai. Tapi lamun urang nempo tanpa pengalaman, tanpa rasa nu geus dibuktikeun ku urang, maka balik deui daya tangkal kai ngahalangan kahartos. Tatkala urang menuju Allah dengan sejatina hati, naon anu dibahasakeun tadi dina doa tawajuh ilahi anta maksudi waridoka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka tos maljan ten hahalang. Pujian teh jadi hahalang, cacian teh jadi hahalang. Mudah-mudahan. Nah itu tos calik eta jelema dina mahalul musahadah. Sabab naon? Sabab dirina rek ngagugu kana pujian, rek ngagugu kana cacian naon? Da dipuji moal jadi bintang, dihina ge moal jadi bugang. Tetep we jalan. Urang mah da manusia anu kudu terus menuju anjeunanana. Maka tatkala tos didinya, maka semuanya tidak akan mampu memasuki alam itu. Maka tatkala jalmi tos duduk di dinya naon? Tos terbakar oleh pengaruh iblis, oleh pengaruh syaitan yang selalu ngaharewosan, ngagoda salilana, bahkan malaikat pun tidak masuk ke wilayah sana. Karena naon? Karena malaikat anu dua malaikat wae teu tiasa lebet kadinya. Li annal malaka ini la yadhulu ila alamil ma'rifat. Karena malaikat anu dua wae sapertos raqibun atidun mungkar nakir teu dipasihan uningna wilayah anu eta nu aya di manusia dina alam anu eta. Sabab alam anu eta ditarik ku Allah. Ku jadbah ilahiyah nu narikna ditarik sangkan eta hamba supaya mulus tetap menuju hadirat Allah. Tatkala lempeng tembus deui ka dinya entos teu aya. Tos di dinya mah maka ruh awal jeung ruh akhir ku Allah dihaturkeun, dikumpulkeun jeung dikenalkeun eta dirina. Nyaeta naon? Nah, tos di dinya mah maka Allah bakal maparinkeun uninga saha bakal maparinkeun kenal sareng sahana bakal maparinkeun kenar wa ya arifu nabiyah Muhammadan. Jadi tatkala jalmi ma'rifatna anu sahihun mutawatirun, sahih dan kuat benar, maka dipersilahkan menemui dununganana secara hakiki Pak. Bisa bertemu musafahatan wa yakdotan. Nah, bertatap muka dan berhadap-hadapan sareng saha nabina saha khairul khalqi sebaik-baik makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah zikrullah tatkala dikemas dengan secara benar. Nah, teras tos kitu mantenanana ku Allah bakal dihaturkeun naon payu'allimahullahu bila wasitati. Allah nyalira nu bakal ngajarkeun diri anjeunna tanpa perantara. Tos teh aya perantara Pak di dinya mah. Mursyid awal nyanak mursyid anu sani anu kaduana, misal Syekh Tolha nyanak Syekh Abdullah Mubarak nyanak Syekh Ahmad Syaibul Fatajofrin. Tos merdeka di dinya sudah tidak ada saling gumantung antara makhluk jeung makhluk. Mung Allah nyalira nu masihan khasna masing-masing. Maka akan terjadi setiap eta hamba tos bertemu wusul ilallah kumaha Kangjeng Rasulullah dihaturkeun papenak
Maka tos Kangjeng Rasulullah dikersakeun penak sareng anjeunna. Maka wal anbiya'u yubassirunahu bil wisol. Seluruh anbiya, seluruh para nabi ngahaturkeun pangbubungah ka eta jalmi. Wal anbiya'u yubassirunahu bil wisolil abadi. Kumaha ngabubungahna teh? Sejahtera, bahagia anjeun, kalayaan anjeun nepi anu abadi. Nepi ka anu abadi. Moal pangih jeung kasedih, moal pangih jeung prihatin. Maka anjeun nepi ka hadirat Allah, dugi ka hadirat Allah secara abadi. Ya Allah, mudah-mudahan urang ngalangkungan syariatna bertoriko, urang dugi ka anjeunna. Amin. Kalimah anu ti anjeunna da kalimahna ge pidawa anjeunna ge fa'lam annahu la ilaha eta anu diangge ku sadayana ge eta. Maka teras bager memang gogoda lelewang bakal aya sadayana ge da kumaha. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Itu sudah sunnatullah. Tepati-pati jelema ngucapkeun la ilaha illallah secara jujur, konsisten dengan sebenar-benarnya dia mau sampai karena menuju ridho dan rahmatnya, mesti akan muncul di kanan kiri Anda orang yang yastakbirun, memperlihatkan kebesaran masing-masing, memaksakan diri untuk memperdagangkan diri dan sebagainya, yang akhirnya tatkala dia mempropagandakan mesti akan cacian dan cercaan makian kepada Anda yang tulus hatinya selalu Allah tujuannya. Mudah-mudahan Allah nyelamatkan urang, Allah nyelamatkan ikhwan akhwat urang sadayana. Amin. Bihaqi la ilaha. Akang kita tidak usaha anu diaoskeun ku akang, ieu nu sok diaoskeun ku pangresat Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Anu diaoskeun ku Syekh Sultan Aulia, sabab ieu kitab Syekh Sultan. Kitab Syekh Sultan Sirur Asror. Jadi abdi ngangge rujukan ka guru abdi, ngangge gurukan ka guru-guru abdi. Ti anjeunna mangga mudah-mudahan we urang kacana ku aranjeunna. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Rasul tos tepang para anbiya yang 124.000 diizinkan oleh Allah. Waktu iraha, waktu di dunia dan di akhirat. Kan Rasulullah ge waktu di Masjidil Aqsa, keur waktu jumeneng diaturkeun. Tatkala anjeunna bade ka Qoba Kausen au adna, teras bade wisol ka Allah, bade dugi ka Allah dan dugi sampai kepada Allah. Hakikatna lain Allah di luhurnya, abdi nyawat ka luhur teh da Allah mah teu butuh tempat, teu butuh ku luhur, teu butuh ku hanap. Da hanap jeung luhur kan makhluk, leres pa? Aras langit bumi kabeh ge makhluk Allah. Kumaha atuh ari urang lamun aya nu nanya Allah? Lamun ayeuna Bapa nekadkeun Allah aya di aras, aya di langit, ari Allah memeh ngadamel aras di mana calikna? Kumaha waleran Bapa? Waler baik kata-kata tauhid, walal lamun aya nu nyaros atuh di mana Allah tempat? Sateu acan Allah nyiptakeun aras. Qiyamuhu binafsihi, sugih Allah kalayan datna, qiyamuhu binaf, jumeneng Allah kalayan datna, teu butuh Allah, teu butuh kudu diayakeun. Kan makhluk. Nah, naon bae perkara kersaning Allah mah ida aroda sayan ayyakula lahu kun. Maka tatkala Allah ngabuka hijab ka hambana bila wasitohin, geus tanpa perantara deui. Kunaon bager hoyong dugi ka dinya teu aya deui. Da Allah parantos nguningakeun, Rasul parantos nguningakeun, para wali Allah parantos mempraktisikeun, mempraktekkan, teu aya deui. Nyata alat yang kadang-kadang tidak dapat dengan perkara yang lain, tapi dengan kalimah ini dapat. Kalimah apa? Teu aya deui kalimah iwal ti kalimah la ilaha illallah. Nah eta cana nyata bil wisolil abadi kama qala Allah taala. Sur para nabi anjeun nepi kalayan abadi dina ridho, dina rahmat, dina kadolna. Pidawuh Allah kumaha? Tah nu tadi ngumumkeun para anbiya teh ngabubungah anjeun, nu tadi dipenakan kalayan menakan jeung anjeun Muhammad Rasulullah teh eta teh wahasuna ulaika rafiqa, eta teh temen anjeun, sahabat anjeun anu alus, nu pangsae-saena balad anjeun.
dina kaabadian. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka sadayana. Amin. Diaturkeun. Da lain ngalamun Bapak teh sedang berjalan, henteu ngalamun. Jadi lain ilusi Bapak menghayal eta teh. Jadi roja eta mah. Roja di hadapan Allah. Roja kana naonna? Kana rahmatna. Sanes ngahayal. Lamun teu beramal mah Bapak henteu naalukeun hate jasad Bapak kana bersyariat. Ngahayal. Ieu mah kan sanes menghayal, tapi mempraktekkan ikhtiar sabab. Teras Bapak nyandarkeun tafwid tawakal dina eruh Bapak, maka dipelakeun ku Syekh Sultan kalimah eta hirupkeun teras semakin kuat keyakinan, semakin kuat husnudon, semakin kuat saya sangki ke Allah, semakin Allah memberikannya insyaallah. Maka dirawelkeun sagala-galana sing jadi amal soleh, keur di sawah, keur di kebon, keur di mana, ari balik mah jeung nu gaduhna jadi amal soleh, jadi patani, jadi pedagang, jadi tukang beca, jadi pengusaha, jadi profesor, doktor, kiai, jadi naon bae tong jadi hahalang. Sok ari tos boga Allah tujuan Bapak, tos boga Allah keyakinan Bapak, entos didinya ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan, sok ulah kairi kucik ih kabawa kucakaba-kaba, anjeun mada puguh tujuanana ilahi antama sudi warido kama lubi aktini mahabbataka wa ma ripataka eta dulu kuat dibere bingung teu bisa kumaha dibere bunga balik deui ka dinya dua fakta eta nu sok datang ka urang bingung jeung bunga. Dua kejadian azwaja terus berpasang-pasangan keur bunga-bunga regetei aya nu kasusah ka mana sungguh ka mana atuh urang salapak ka ditu salapak ka dieu balik kanu boga bager teu walakaya urang teh nya susah dukdek itu balik jeung boga ke da anjeunna anu masihan jalan saalit-saalit leketei anu akhirna urang dipasihan kakiatan tawakal ku buahna dikir jadi dipasihan tawakal anu akhirna surti sagala perkara milik anjeunna nyalira. Maka tatkala geus parat teu kadinya insyaallah kaditu nama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saha wae jalma nu bener kekuatan tawakalna ka Allah, tak iktimadna ka Allah, keur bingung jeung keur bunga teu lepas teninggalkeun Allah, maka Allah nyalira nu masihan jalan ka urang sadayana. Mudah-mudahan mungkin dina riungan ieu aya nu dililit ku hutang, terus nyareat jalankeun tapi hate ulah ninggalkeun Allah. Tapi mudah-mudahan Allah secepatnya memberi jalan. Amin. Anu akhirna bebas tina sagala sametan. Anu teu mungkin aya incu, aya tatangga, aya wargi anu keur disorang ku salah sawios nyaeta tanda-tanda maha agungna Allah dihaturkeun nyaeta rupi panyawat, rupi kabingung. Anu akhirna mudah-mudahan ku ngalangkungan barokah berjamaah, barokah urang sasarengan hotaman manakiban, mudah-mudahan sadayana digentos nu teu damang ku kasehatan sadayana. Mudah-mudahan rupi-rupi datang kabingungkan nu kitu teh nu kieu teh bapakna mah teu boga dosa anakna boga bingung kitu kieu anger bapakna teh bisa ngajat bingung deui wae leres Pak bingung anu ti mana datangna duka padahal bapakna teu beugeun dosa padahal bapakna teu kitu teu kieu tapi geus datang bingung ditepakeun heula ka budakna datang bingung anger teu puguh rasa emam jeung rasa eueud tapi terus berikhtiar hate pasrah ka anjeunna kokocoran ku Allah anger dikocorkeun da puguh ge urang teh manusia mahalun tempat urang tempat ngocorna perkara naon anu ku Allah mangrupi anugerah tanapi musibah kan mahal tempat urang teu lepas tina dua kejadian eta tapi tatkala dimakrifatkeun duanana akhirna melong ka anjeunna sagala-galana anu akhirna kumaha deui jeung kumaha deui anjeunna tetep bade nangis menangis mangga kaluarkeun cai mata secara syariatna tapi makrifat,na henteu pecah henteu geser teras bahkan didinya
Allah kadang-kadang seneng na ka hamba dibere ka bingung ngagoakna henteu kaluar ti Allah. Hatena tetep parat ngarti dibere kitu dibere kieu ngarti kalah rumasa jeung karasa diri teu boga daya jeung upayana. Sehebat apapun kekuatan, sehebat apapun sangkaan jalma naon bae, fakta urang teu boga naon-naon. Mung Allah nu Maha Gaduh sagala-galana. Kadinya leket teh. Kunaon jalma teh minta doa ya. Padahal diri urang keur bingung kan sok aya kejadian kitu. Kunaon minta tulung kieu padahal urang ge bingung. Tah sanajan bapak henteu ngalantunkeun doa-doa tapi bapak pakipuk curhat ka Allah nu gaduhna, Allah nu ngabelaanana, Allah nu maparinkeunana. Mata kade lamun nyuhunkeun doa ulah fokus kanu jag-jag wae. Bahkan dalam Islam itu nyungkeun doa kanu keur ngap-ngapan jelema gering itu mustajab, Pak. Nah, kan jelema nu gering bisa naon? Cur dohir. Tanagana ge ditanak laras, Pak. Kakuatanna ge dicanak. Tapi tatkala hamba nyondorkeun doa, doakeun bager abdi bade anu, abdi nyuhunkeun mudah-mudahan ngalangkung. Bari anjeunna ge nyuhunkeun doa ka Allah. Nyuhunkeun ngadoa ka Allah mudah-mudahan disehatkeun, diberkahi. Itu cepat Pak dikabulna oleh Allah. Yakin. Seperti kunaon urang sae nyuhunkeun doa ka jalmi nuju sapar perjalanan, sedang perjalanan komo perjalanan dina kasaean mah dina perjalanan jalmi nuju berjalan secara biasa, secara jaiz wae, secara wenang biasa, bade mengunjungi satu sama lain kadulurna atanapi bade hubungan secara silaturahim secara tapi sae surah agama insyaallah lelahna eta jalmi tatkala bapa nyuhunkeun kapan anu gaduhna Allah sok matak bade lalanong oge tatkala dimakrifantkeun nya mangga bae bade lalanong bade ka dokter bade ka ulama bade ka naon bae bade ngadar bonteng bade ngadar bodrek teuleumkeun dan nu boga ijabah mah Allah nyalira terus bari di samping eta diteuleumkeun ku katauhidan bapak berikhtiar tetep kenging padilah ganjaran ikhtiar. Sabab berikhtiar itu adalah salah satu kewajiban makhluk Allah umat Kangjeng Rasulullah berupaya berikhtiar. Jadi katulungan sadayana. Itulah sistem Allah Maha Rahmanna. Sistem Allah Maha Rahimnya yang tidak bisa dilogikakan, dikalkulatorkan tok semata. Sepertos engke nutos marayun tipayun uih kajati mulang ka asal. Kalau ada pertanyaan kenapa ditalkin di luhur kuburan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kan kitu leres sedengkeun eta teh kantos mancantren sedengkeun eta teh kantos kakola nya ngartieun bahasa Arab nu nalkina bahasa Arab misalnya teh dihartoskeun. Bapak, hukum akal yang berlaku Anda hitung dagang, hukum akal yang berlaku Anda bertemu dengan makhluk sosial lagi, manusia dan manusia, jangan dipakai untuk menghukumi tentang akhirat. Tentang akhirat kan itu pintu akhirat, tempat istirahatnya, barja. Di alam barja bukan prerogatif kita, bukan aturan kita, tapi sudah Dat yang maha sempurna, yang mengatur, yang memiliki semua bahasa, yang memiliki semua aturan, maka al-mudabbir. Nah, misal bapak tekantos ngaos ditaros perhatian, insya Allah dengan dapat asar barokah amal soleh ke waktu hirup di dunia Allah nyalira anu naon yu'allimahullahu bila wasitotin. Allah nu ngajarna langsung secepat kilat. Waktu itu pun juga dia bisa nate karena ngapalkeun eta terus sanes amal soleh we karena eling ka Allah hirup karena muraqabah musahadah ka Allah kan Allah nu maha gaduh nu maha tahu cara sareng reka kumaha wae ge anjeunna nu maha tahu to kepekaan manusia dan orang yang peka lagi berhubungan, lagi komunikasi antara intelijen dengan intelijen, paham. Apalagi Allah yang maha pembuat, yang maha menyempurnakan. Maka tos didinya kokohkeun keyakinan urang, teu kedah ragu, teu kedah bingung bang.
antum teras mudah-mudahan tetap dina kalimah la ilaha. Mudah-mudahan abi bapa sadayana ngalangkungan Idul Fitri anu ayeuna sadayana keng pangangkeun Allah nyaeta minal aizin wal faizin, kembali kana kasucian mudah-mudahan. Jadi ruh jismani sareng ruhul qudsi bersatu lagi. Anu akhirna menyatu naon nu dihadiahan neme ku para al mukarrom dina tawasul neme tikawit Kangjeng Rasulullah sadayana para nabi termasuk para malaikat, malaikat muqarrabin, malaikat karubiyin sadayana ku bapa kenging panghaturan kahurmatan bapa kamarantena hakikatna karena tak dimotakrim karena keagungan Allah. Insya Allah sadayana ge ku ayana elingna bapa ka Allah akan dibalas dengan balasan yang tak terhingga. Karena pidawuh Allah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Insya Allah hubungan bapak teu putus. Terus berhubungan sadayana ge seueur berkaitan jeung malaikat muqarrabin. Mangga mungkar nakir aya hubungan urang di alam barza. Ijrail hubungan urang sadayana jeung anu bade urang katangtosan bade pinah alam. Intikol alam maka mangga kumergi kitu sadayana nu dihadiahan ku bapa sadayana nu dihadiahan ku bapa dalam versi toriko versi tasawuf insyaallah ngabuahkeun nyaeta lungsurna energi barokah amin energi karomah energi mauna sareng sadayana insyaallah engke oge atuh di mana waktosna bapak ibu sadayana tos waktos da bakal sadayana ge leres Pak bakal sadayana ge mulih ka nu maha suci mulang ka nu maha kawasa kalayan Allah ngalibatkeun asbabnya eta malaikat Ijrail keur ngadongkapan bapak insyaallah malaikat Ijrail akan sok dihadiahan ku bapa mudah-mudahan we ieu geuning anu ti Cinta Bodas anu ti Ciamis anu ti Bandung anu ti Garut kabeh araya ieu mah nu sok migawe hade ka kaula aya anu ku Allah dihaturkeun dina asrarna rahasia dina eta anu akhirna tembus ka malaikat muqarrabin insyaallah saha nu nembuskeunana dzikrullahi akbar itu kan luar biasa. Maka dalam dzikir itu tatkala dia akan ditingkatkan derajat, tatkala dia akan diperkenalkan di ahli langit, maka Allah memperkenalkan. Tapi ente ujug-ujug itu kan aya damel bapa berbuat sae bapa summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyin. Cik Ijrail teh kaura bade nyuhunkeun widi ka Allah supaya kaula dibere izin rek nyabut nyawa si fulan mah arek nu sangeunah-ngeunahna jeung moal barangasan moal itu janten aya nur itu sabab wilayahna wilayah cahaya. Nah, tatkala bapak apa dalam dzikir bapak diaktifkan ruh eta malaikat sistem Allah anu dahsyat luar biasa diange ku bapak ditangkap ku ruh bapak penuh keyakinan penuh kemakrifatan, penuh kesadaran, yakin insyaallah karaoseun kumarantana ge. Padahal mantuna marotos keng ketetapan Allah, imanna oge iman matbu, iman yang ditetapkan oleh Allah. Anu akhirna Ijrail pun dengan sukacita membelai dan memesrai bapak dan ibu. Mudah-mudahan abdi sadaya amin. Bihaqi la ilaha karena naon sapagodos nyambung sareng pidawuh Allah dina Quran maka secara asbabnya ngalangkungan malaikat yang halus-halus anu jismun latifun jisim anu lalemes tembus padahal hakikatna mah itu sadayana cara Allah nah da kakodok ku eta sadayana akhirna Allah midawukeun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padhuli fi ibadi wadhuli jannati hei nafsu tenang
Na tenang tetep pernah mangika bingung. Tenang di dia mah tenang di ma'rifat. Tenang musahadah. Dibere bingung dibere bunga tengah balir ti Allah itu tenang. Mudah-mudahan ku Allah dihidupkan. Tidak terbakar, teincah barirahan. Allahus Somad tetap Allah tempat muntang. Allahu Ahad, Allahu Musahiji. Sadajan loba propaganda macam-macamnya. Allahu Ahad, Allahus Somad. Di dia mah atas we makrifat. Ya tapi lul qalbi ma'rifatullah. Gawe na hate mengenal Allah. Nyebat nu mana wae teras hirup. Irji'i ila rabbiki geura mulang, geura mudi, geura id, balik ka saha id anu sejati irji'i kembali keluar balik ka saha ila rabbiki ka pangeran anjeun tah eta nu mudik sejati. Nah, mudik sejati teh pisah nyawa jeung raga eta dohir badan jeung ruhna anu sok kalalajoan urang sadayana. Tapi dalam dimensi torikoh, dimensi tasawuf, irji'i ila rabbiki bisa bapak keur di mana wae. Pan pas nu terakhir jatah waktu jam tayang tos seep janten marengan sadayana. Naon nu dibalikeun kamari ku bapak muka Allah jadi balikna benar-benar dengan gegap gempita dina panampi Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Sakitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah tatkala neme dijanten ke doa lakinha muga Gusti nalkinan ieu jalmi bapak-bapak muga Gusti nalkinan itu api hakikatna bapak ibu sadayana parantos kenging pidawuh Allah dina Quran innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah sanyana jalma nu beat di hadapan anjeun Muhammad hakikat nama anjeun teh beat talkin dikir di hadapan Allah bagja Pak dipasihan sertifikat ku Allah langsung la ilaha hakikat nanti Allah nu teu dibere mah teu boga dikeresakeun ku Allah Bapak dipaparinkeun man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur nya saha wae nu teu dikeresakeun meunang eta nur nya moal meunang eta nur keresakeun deui reret deui ku hate teh nuhun Gusti abdi puas abdi ridho ngengkeun ieu karunia Gusti maka teu kudu peurembeunta rada asa-asa rek hataman rek manakiban kot teu wantun rek disarung tada bisi disangka manakiban ka majelis rek ditanya bade ka mana bade ka Surulaya teu wantun nyebat ka Surulaya bade ka kota Tasik aya peryogi kan sok terjadi kitu eta teh hijab bager tapi geus ngarasakeun diri urang yen ieu teh bener-bener paparin ti anjeunna ku urang mah batur teresepkeun bae da urang nu dipaparinna nu resep jeung teresep teh aya pangaruh tetep bapak teu incah barirahan urang boga sepeda da sepeda urang nikmati ku urang boga mobil da mobil urang nikmati insyaallah semakin kuat menikmati semakin kuat syukur semakin kuat Allah memberikan berupi-rupi nikmat insyaallah kantenan deui dikrullah eling ka Gusti da bapak eling teh lain ku elingna bapak hakikat nama elingna Gusti Allah kan dihakikatkeun beres lain nu urang ari urang dipaparin atuh kedah kumaha abdi syukur nya seueurkeun sok insyaallah satiasa-siasa sakamampuan urang da moal kasyukuri nikmat Allah tasanajan urang rek kumaha wae syukurna ngan berbuat syukur urang wajib insyaallah tatkala ditampi mah ku Allah syukur urang saalit dua alit mencukupi sabab rahmat Allah anu menaungi jeung padolna anu teras nyarengan eta hamba nu dikaruniakeun ku Allah kitu panginten kirang langkung hapunten kasuhun mudah-mudahan sadayana uih dina kaberkahan kaselamatan kalayan uih dina katangtosan padol rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala pidua anu kasuhun abdi panginten tos ngawitan deui biasa ngaler ngidul ngulon ngetan enjing kaleresan
bade nu hajian di Cikangkareng, teras istrinya abdi bade ka Tangerang, ti Tangerang bade meluncur deui ka Bogor, teras mulai deui ti Bogor kitu we. Mudah-mudahan pidoana, mudah-mudahan doa sae sadayana sing janten amal soleh solehah sadayana. Abdi nu didoakeun sareng nu ngadoakeun tetep sadayana dalam paketan bingkaian ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang dihijikeun teh lain kur di dunia unggul, tapi urang ditepangkeun teh sok aya rasa sono tetep sok aya guling kasahan nun tetepang 2 kali 3 kali dinten sok ayanya rasa kitu urang hoyong tepang naon. Itulah irtibatul qulub dalam thariqah, keterkaitan batin karena sudah nyambung masing-masing cara. Itulah rahman Allah, itulah rohimna Allah. Maka sok teras sadayana berai nikmati jeung yakini itu adalah kebenaran anu dongkap ti Allah. Tatkala bapa mangih karaguan, kabimbangan, timbang-timbang ku bapa dina syariat, timbang-timbang na thariqah, bener gitu lepat. Bener gitu lepat. Tanya diri bapa, keputusan terakhir istabti qalbaka, tanya hati bapa. Nah ieu teh benar datang ti Allah. Lamun bapa tenang, yakin, bener ieu teh datangnya sesuai perintah Allah, sesuai perintah Rasulullah. Itulah adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Karena Bapak berjalan dan menuju jalan ridha Gusti Allah. Bihaqi la ilaha. Mudah-mudahan sadayana para almarhum di dia wargi-wargi urang, caroke putra sadayana sukacita di alam barzahna. Amin. Nyunuji sarengkeun sareng jalmi-jalmi pilihan Allah, mudah-mudahan termasuk pun Adi Haji Abib Nur Abibudin, teras pun lanceuk sadayana nu engal keneh celop, mudah-mudahan warsilah doa barokah sadayana ku Allah diaturkeun marantena nuju dina meraoskeun nikmatna anugerah ridho rahmat Allah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dina ridho rahmat tetap diaturkeun ku Allah. Akhirna ka urang sadayana ge Allah netepkeun neguhkeun yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pidawuh eta dihaturkeun ka abdi bapa sadayana. Itu pangitan kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun ka sadayana wilujeng kalayan pinuh ku barokah rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.